malam yang sesunyi ini aku sendiri, Aji, panduan berenjeng aing. tiada yang menemani. Aji, aing tadi anggap. Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi, Lebok sia. tinggalkan diriku. Lah, nangis biasa sia mah. Naon Aisyah ngomong sorangan. Sia nyanyi sorangan. By the way, pan aing teh kesana lebih bren. Sedih kunaon sia. Aduh, si jagur kesayangan aing pergi. Pergi ke mana tuh? Dijual ku babeh aing. Aji ari sia sugan teh naon? Di bang rumah wae, mun beli deui. Nah, nyasat atuh. Si Imron kemana nya? Can ka dieu euy. Atuh teuing da aing mah teu ngasus teh. Kan sasarina ge sok jeung sia. Lah ke dieu atuh teh. Musim hujan tak bisa kemana-mana nih guru. Aduh, ya ada pulin itu mana ini? Awal mana nunggu aja. Jadi apelan terus dimakan, apelan batu paling. Umur. Baik, bukan orang ulin lah, naiknya orang gini. Nah, kepada lah, ini ulin lah. Api asmara yang dahulu pernah membara, Asik. semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Ajik dosa sia. Detak jantungku seakan ikut irama, Genahan oge saramannya bren. karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Gobre dilawan atuh hei. Cobalah atuh mesen hei. Mesen naon dari sia, mesen kopi lain. Nyampang nyanyiikeun atuh. Lah, ogah urutan. Los dolkeun wae anjeun WhatsAppan. Tarik sis, mongko. Tanah mun beak urang belikeun. Kade-kade orang berikan, Allah beri kuota gesek. Naon su teh riweuh? Cenah bieu beak kuota, ka dieu kurang memberikan. Deng ya tulah Ron, saya tahu bakat lek kitu. Nah, caling itu ah. Leuheung sia karek datang wayah kieu. Biasalah si jagur nyata lah deh. Ada teh yang ulin, aing mah. Ulin terus, mongko. Tarik sih, sebenarnya talah Rika. Yur, Ai tadi mana barang kemana tuh eueuh? sibuk euy. Aduh, Sibuk saya Ron. cocok bre. Dia mah senang mamolor terus. Senang-senang giliran beli kuota minta ke kolot. Karena minta ke kolot, saya tahu jual sawah langsung. Lain tadi barang orang panggil jeung awewe euy. Oh, emang kunaon gitu? Lain sok heran. Nasi mun awewe mun ka mana-mana sok membawa kaca. Mun tadi mah kaca eunteun. Oh, padahal sekaliannya bawa aja lemari nanya. Geun we atulah, pan parenting ngageulis meureun. Nah, terus kalian bawa magicom, bisa kalian nyangu. Oh, tuh bre. Oh, orang. Ulah gitu atuh hei, pan cek batur oge awewe mah tulang rusuk, lalaki tulang punggung. Tah, lamun bencong tulang naon? Atunya teuing tanyakeun we olangan. Lain tadi berang pas liwat aya ilung keur nyarikan budakna. Pada eta budak make tiung. Aneh aing mah. Padahal eta budak teh rek hijrah cenah. Ah, belagu gue eta mah kolotna. Wis pamali eta nyebut belegu ka kolot. Heuh atuh da pira aku budak make tiung dicarekan, ijid aing mah da. Heula tuh daek teu dicarikan kumaha ada budakna. Budak lalaki. Ajig malah ngelieur mah euy. Kumaha ya? Kumaha ya? Halo guys, saya Rifki sebagai Imron di pemeran komedi Sunda Part 4. Saya Hamzah sebagai Torik di komedi Sunda yang ke-4.
Keempat, keempat. Saya Bram berperan sebagai Gobre di komedi Sunda yang keempat. Empat.